Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Sembah sujud pangabdian pamujaan pinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur anu maha welas anu maha asih anu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabai jalma anu nutur galur rasulna. Alhamdulillah dina waktos anu ayeuna dina wanci anu kiwari urang sadaya masih dipasihan kesempatan oge kelasan waktos pikeun hadir di tempat anu insyaallah dimuliakeun dina kaayaan sehat wal afiat anu mugia ikhtiar urang dina thalabul ilmi dicatat ku Allah Subhanahu wa taala jantan amalan sholihan. Hadirin ikhwatul iman jamaah Kismis Masjid Al-Ittihad Al-Islami PD Persis Ciamis, insyaallah urang ngalajengkeun syarah Riyadhus Shalihin hadis kalima. Wa an Abi Yazida katampi ti Abu Yazid anu namina Ma'ni bin Yazida, Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhum. Mugia Allah meridoi masihan ridho ka aranjeuna. Nah, di dia ayat 3 jalmi, kahiji Ma'an, kadua Yazid, katilu Akhnas. Ma'an, Yazid sareng Akhnas sadayana kalebet sahabat. Kalebet sahabat. Jalmi anu pendak sareng Rasul lajeng lebet Islam sarta maot dina kaayaan Islam. Abu Jahal, Abu Lahab penak sareng Nabi tapi teu lebet Islam. Atanapi ayah sahabat sin kuring hilap deui namina. Penak sareng Nabi lebet Islam tapi maot dina kaayaan kafir, murtad, sanes sahabat. Sahabat teh sajaman bertemu dan meninggal dalam keadaan Islam. Nah, sakumaha gitunya aturan rehna pami sahabat gitu. Sok diwuhan ku doa radhiyallahu anhum. Nah, anhu pami pameget, anha pami istri, anhuma pami duaan, anhum seueur gitu nya. Pami seueurna pameget, anhum pami istri, anhunna. Qala anjeuna sasauran. Nah, nu sasauran teh Ma'an. Kana abi kaayaan sayaktosna abi bapa abdi pun bapa Yazidu nu katelah namina Yazid akhraja dana niro anjeuna teh kantos ngaluarkeun dina maksad kitunya sababaraha dinar teh yatasaddaqu biha pikeun di sodakohkeun. Nah, dinar teh artos emasnya anu kirang langkung beratna teh sabaraha 4,5 gram. Nah, 4,5 gram kitunya sababaraha dinar pawadoaha. Nah, sarta kupun bapak teh saur Ma'an disimpen
tah dinar teh ingda rojulin fil masjidi, kahiji jalmi saneh disimpen maksadanya dititipkeun kahiji jalmi nu aya di masjid. Marbot pangintennya, mas punten ieu aya emas, lah cenah kok ke saya, mas ini ada emas gitu, tolong sodakohkan. Paji tuh lajeng weh simkuring teh dongkap gitunya, pak akhod tuha nya weh dicandak gitu, dicandak atanapi maksudna disungkeun atanapi ngantri ya, nyanak eta dina. Pak atai tuhu biha lajeng we simkuring teh dongkap ka bumi pun bapak gitunya ngabantun eta dinar. Pakola, saparantosna Yazid teh ninggal putra namaan nyekelan emas gitu. Sarta terang eta mah jiga emas nu dibikeun ka masjid. Wallahi demi Allah ma iyyaka aradtu, ieu emas teh lain jang maneh, bukan untuk bukan diperuntukkan untuk ma'an, untuk putranya. Sapertosna jalmi anu nampi amanah teh teterang rehna ma'an teh putra Yazid. Pakhosamtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, salajengna khosamtu diwartoskeun dibejer-beaskeun ka jantenan nu nembe ka Rasulullah SAW. Pakola lajeng kitunya anjeuna sasaura saur Nabi laka manawaita ya Yazid, Yazid pikeun anjeun teh naon nu diniatkeun. Walaka ma'akhadta ya ma'an, jeung pikeun anjeun ma'an naon nu ku anjeun dicokot gitu. Kinten naon Pak maksudna? Jadi secara sederhana hadis ieu teh nguningakeun rehna amal teh gumantung niat. Sok sanaos amalna teh pasaliwang berbeda dengan apa yang diniatkan. Niat mere teh ka jalma pakir, kadon didahar ku budak sangu koneng teh, gitunya. Maka kita membuat nasi kuning untuk fakir miskin, insya Allah menjadi catatan amal soleh. Walaupun dalam realitanya nasi kuning tersebut malah dimakan oleh keluarga kita sendiri. Gitunya. Kadon beak gitu komo. Salajengna gitunya dijelaskeun. Paqauluhu alaihi salatu wassalam, maka kasauran Nabi SAW, laka ya Yazid ma nawaita, bagimu apa yang kamu niatkan wahai Yazid. Ya dulu menunjukkan ala anal a'mala bin niat, saestuna sadaya amal teh gumantung kana niat. Wa annal insana sarta saestuna hiji jalma idza nawal khaira, lamun mah anjeuna teh ngagaduhan niat anu sae, hasala lahu, maka anjeuna baris ngengengkeun pahala tina niat saena. Gitunya. Ai kamari mah kan
ngagaduhan niat heug teu cios insyaallah kengeng pahala. Ieu mah ngagaduhan niat cios ngan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, maka hasola lahu, dia akan tetap mendapatkan pahala atas niatnya tersebut. Wa in kana yazidu lam yanwi ayyakhudha hadhihi darahima ibnahu. Sok sanaos Yazid teh teu aya niat rehna nu nyandak dirham ieu teh budakna. Margi niatna nyandak dirham atanapi dinar teh saha? Jalma-jalma fakir. Pokona mah lain budakna. Lakinnahu akhodaha, sok sanaos putrana teh nyanak eta sodako wabanuhu minal mustahikina kumargi Yazid teh Yazid ma'an teh rumasa dirina teh kaasup jalma-jalma anu mustahikin. Mustahik anu peryogi nu butuh. Pasorot lahu, maka tetap Yazid teh ngengengkeun pahala. Walihada qala Nabiu alaihi salatu wassalam, kukituna Nabi SAW teh ngadawuh laka ya ma'an ma'akhadta, saestuna pikeun anjeun ma'an teh naon nu ku anjeun cokot. Jadi ma'an sah dina hartos kengeng nyanak da anjeuna ngaraos mustahikin jalma anu butuh peryogi. Yazid kengeng pahalana sok sanaos teu gaduh niat mere eta dinar teh jang budakna. Maka fa fi hadzal hadisi maka dina hadis ieu teh dalilun aya dalil kama saqahul muallifu sakumaha diuningakeun ku penulis ku Imam An-Nawawi min ajlihi sateu acana sebelum-sebelumnya pernah disampaikan ala annal a'mala saestuna amal-amal teh bin niat gumantung kana niat. Wa annal insana sarta manusa hiji jalma yuktabu lahu ajro bakal dicatat pikeun anjeuna teh pahala manawa tina naon bae nu ku anjeuna diniatkeun. Wa in waqa'al amru sok sanaos kajadian hiji perkara ala khilafi manawa berbeda pasaliwang sareng naon nu diniatkeun. Wa hadhil qaidatu laha furu'un katsiratun, maka kaidah ieu teh ngagaduhan sababaraha cabang. Jadi hadis ini memiliki konsekuensi hukum dalam beberapa perkara. Nah, contoh anna rajula lamun aya hiji jalma lau aqta zakatahu lamun anjeuna teh mayar zakat syakhson kahiji jalma yadunnu anjeuna teh nyangki annahu min ahlil zakati bahwa nu dipasihan zakat teh memang kalebet mustahik fatabayyanu tetapi gitunya kemudian salajengna diketahui annahu ghaniyun rehna nu dipasihan zakat teh jalmi beunghar.
matak ulah mere zakat secara langsung kudu ka laz persis supados menyelamatkan zakat umat, menyelamatkan umat dalam berzakat supados salamet. Ieu mah contoh. Dia memberi zakat kepada seseorang, ternyata dia goniun, orang kaya. Walaisa min ahlil zakati, tangtos sanes bagian tina asnafnya. Fa inna zakatahu tujzi'u. Maka jalma eta teh tos sah zakatna. Zakatnya tetap sah. Wa takunu makbulatun. Sarta insya Allah zakat nateh ditampi gitunya. Tabra'u biha dhimmatahu, sarta bebas tina kawajiban, li annahu nawa ayatiyaha min huwa ahlulaha, margi anjeuna ngagaduhan niat masihan zakat teh ka man huwa ahlul laha, kajalma anu berhak nampi eta zakat. Fa idza nawa, maka nalika jalma niat, falahu niyatuhu, maka pikeun anjeuna naon anu diniatkeun. Jadi insyaallah kengeng pahala. Teras anu kadua, annal insana, lamun aya hiji jalma law waqafa syai'an, anjeunna teh wakaf kitunya, kamisli ayakifa baitan sogiron. Misalkan wakafna teh imah leutik tipe RSSS, rumah sempit sekali sisi solokan. Gitunya. Faqala, tapi nalika wakaf teh nyarios waqaftu baiti fulani, abdi wakaf saperti imah seseorang, imah si anu, wa asyara ilal kabir, sarta anjeuna ngaisyaratkeun imah nu badag. Ari wakafna imah leutik tapi nyariosna rumah yang besar. Lakinnahu khilafun manawahu biqalbihi, hartosna naon nu diucapkeun, naon nu aya dina lisan teh khilafun, berbeda dengan apa yang ia niatkan dalam hatinya. Fa innahu ala manawa, maka wakafna teh dumasar kana naon nuku anjeuna diniatkeun. Walaisa ala ma sabaqa bihi lisanuhu, lajeng sanes dumasar kana ucapan lisan gitunya. Abdi sodakoh 2 juta, airina panangan 2.000, gitunya. Jadi dia akan diberi pahala sama dengan apa yang ia niatkan dalam hatinya. Teras salajengna nu kahiji mah berniat kemudian memberi tetapi fakta tidak sesuai, insya Allah dicatat. Niat lajeng ngamalkeun tapi niat jeung lisan beda, insya Allah dicatat dumasar niatna. Ta ieu nu ka tilu, lau anna insanan jahilan, lamun aya jalma jahil nya nu bodoh nu teu terang, la ya'rifu anjeunna teh teu terang, teu apal al farqu bainal umrati wal haji, naon bedana umroh jeung haji, pokona mah ka Mekah
Fahajja ma'an nasi, lajeng we anjeunna teh haji jeung jalmi-jalmi nu sanes. Faqala anjeunna teh talbiyah labbaikallah hajjan. Labbaika hajjan gitunya. Wa huwa yuridu umratu, ya huwa yuridu umrotan, padahal anjeunna teh bade atau kedah ngalaksanakeun umroh yatamatta'u biha margi haji nate haji tamattu. Umroh heula gitunya. Fa innahu lahu manawa, maka anjeunna bakal kenging pahala naon anu ku anjeunna niatkeun. Salah ieu mah da terang gitunya. Salah ieu mah. Madama anna qasdahu yuqimu umrata, gitunya. Maka anjeunna baris ngengengkeun pahala sakumaha nu diniatkeun ku anjeunna. Yuqimu umrata gitunya nyaeta ngalaksanakeun umroh. Lakin qala labaika hajjan, tapi malah ngucapkeun labaika hajjan ma'anas jeung jalmi-jalmi nu sanes. Falahu manawa, maka pingkeun jalma nu bodo ieu teh naon nu ku anjeunna diniatkeun. Wala yadurru sabaqa lisanahu bisyai'in, maka kasalahan lisana moal masihan pangaruh kana niat nu aya dina hatena gitunya. Teu apal ya gitunya. Teras salajengna Imas sami. Salajengna lau qalal insanu li zaujatihi, lamun aya hiji jalma heug nyarios kanu jadi istrina, anti tolikun, kamu bebas, kamu bebas. Wa aroda anta anti tolikun min qayyadin la min nikahin, maksudna teh bebas tina ikatan tali. Pamajikanna di talian gitunya. Kamu bebas gitu. Falahu manawa, maka ia akan dihukumi berdasarkan niatnya. Wala tatluqu bidzalika zaujatahu, maka ku ucapan anti tolikun teh teu ngajantenkeun talak tina suami ka istri. Niatna naon kitu. Mah sok keluar ti imah, meuli baso. Gitunya, bukan untuk mencerai, mentalak ya. Nah, semuanya sekali lagi tergantung kepada niat. Al-muhim, maka nu jelas anna hadzal hadisi rehna hadis ieu teh lahu fawaidun katsiratun, ngagaduhan faidah nu seueur, wa furu'un muntasyiratun, sarta ngagaduhan cabang-cabang anu tumebar pi abwabil fikih, dina bab-bab fikih. Tadi kaitan sareng niat sapertos tadi anti tolik, kamu bebas. Teu langsung jatuh talak, tapi ditaros heula niatna naon. Wa min fawaidihi, tah diantawis faidahna hadis ieu teh annahu rehna hadis ieu teh yajuzu lil insani, nunjukkeun kengengna pikeun hiji jalma ayatos sodaqo, pikeun sodaqo ala ibnihi ka putrana,
wa huwa kadzalika kitu oge sabalikna yakni annahu yajuz rehna kengeng boleh seorang ayah seorang ibu memberikan sedekah kepada putranya atau seorang anak memberikan sedekah kepada orang tuanya bahkan zakat sekalipun. Nah, gitu ya. Karena zakat itu yang penting terpenuhi syarat fakir, miskin, dan lain sebagainya. Wa dalilu ala hada, naon dalilna nu tadi teh yajuz boleh teh. Ma fi hadisi Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Nyaeta aya hadis anu diriwayatkeun ku sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hinama qala li zaujatihi nalika anjeunna teh sasauran ka istrina wa qad aradat an tatasaddaqa nu mana istrina teh ngagaduhan maksad pikeun sedekah ka saha ka batur qala laha nya Abdullah teh sasauran ka istrina yeuh neng zaujuka wa waladuka ahakku man tasoddaqat alaihi yeuh salaki anjeun jeung budak anjeun leuwih berhak narima sedekah tibatan batur kulawarga heula kitu nya. Nah, hadis lengkapna wa kana Rasulu alaihi salatu wassalam sayaktosna Rasulullah sallam qad amara bis sadaqati wa hathu alaiha janten Rasul teh marentah pikeun sedekah sarta nganjurkeun ka saha ka para istri. Nah, margi penghuni neraka mayoritasnya perempuan. Nah, maka Nabi teh miwarang sedekah margi sedekah teh bisa nyalametkeun urang tina seuneu neraka. Nya weh pa'aradat Zainabu zaujatu Abdullah bin Mas'udin. Nya weh gaduh maksad kahoyong saha Zainab istri na Abdullah bin Mas'ud. Tah Zainab teh nya anta tasaddaqa bisaiin min maliha kanggo sedekah ku sesuatu ti hartana. Nah, jadi gaduh harta Zainab teh. Faqala laha zaujuha lajeng we nyarios Abdullah bin Mas'ud teh maqala li annahu kana fakiron. Nah, kitunya. Nyarios naon nu tadi maqala nyaeta bahwa ia dan anaknya fakir, lebih membutuhkan. Pakolat. Nah, lajeng weh Zainab teh nyarios la moal wakadibikeun. Kitunya hatta as'ala an nabiyya sallallahu alaihi wasallam sampai dugi ka abdi na Rasulullah ka Rasul ke sakedap cenah ulah waka hayang kitu fasa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam atau nabi pasa'alat an nabiyya sallallahu alaihi wasallam maka anjeunna naros ka nabi sallallahu alaihi wasallam pakola lajeng Nabi ngawalar sodako Abdullah benar Abdullah suamimu benar zaujuka wa waladuka ahakun man tasaddaqat bihi alaihim suami dan anakmu lebih berhak daripada orang yang kamu akan berikan dia sedekah. Nah, gitunya.
Jadi debat heula ya di bumi teh. Jenab teh meureun cek nyanak beas, dipasihkeun ka tetangga. Ke heula cenah. Akang jeung si Ujang leuwih berhak. Nah, ke heula cenah urang taroskeun ka Rasul. Kata Nabi sodako Abdullah. Benar Abdullah gitu. Teras wa min fawaidil hadis sarta faedah nu sanesna tina hadis ieu teh annahu yajuzu ayyatiyal insanu waladahu minaz zakati. Rehna hiji jalma kengeng masihan ka putrana tina harta zakat. Bisyarti dengan syarat an la yakuna fi dzalika isqotun liwajibin alaihi, ngurangan kana kawajiban dina nganapkahan murang kali gitu. Minta duit budak teh yeuh zakat gitu. Tah tekengeng gitu mah ya gitu ya. Jadi tetap tidak boleh menggugurkan, mengurangi kewajiban nafkah. Margi nafkah teh pikeun suami teh wajib. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Liyunfik zu sa'atin min sa'atihi. Nah, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan orang yang disempitkan rizkinya falyunfik mimma atahullahu, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, jadi harta nu saha Pak? Harta nu saha? Nu Allah. Tugas kita menyampaikan, menyalurkan kepada anak dan istri. Jadi lain nu urang ulah dipake nguseup wae. Nah, gitu. Meuli bet we. Anu sabaraha juta. Gitu. Nah, gitunya usaha nguseup gitu. Gitu ya. La yukallifullah nafsan illa ma ataha, sarta Allah moal masihan beban iwati sakadar sareng kamampuan. Salajengna dina ayat nu sanes wa alal mauludi lahu, jeung pikeun maulud nu boga budak saha? Nu boga budak bapana indungna. Tah nya aya bab kieu mah indungna. Padahal nu melak saha? Bapana. Wa alal mauludi lahu, sarta nu gagaduhan budak murang kali nyaeta bapana. Rizquhunna wa kiswatuhunna. Nah, maka poma kedah masihan tuangeun. Nah, makan dan pakaian kepada istrinya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, cara yang benar. Ai halal mah geus puguh, ma'ruf. Ah, kitunya. Teras dina hadis diuningakeun tugas suami teh antut imaha idza ta'imta. Anjeun tuang maka istri anjeun ge tuang. Nah, ulah urang Padang pamajikan endog. Nah, gitunya. Oh, endog dari Padang. Wa taksuwaha idza tasaita. Anjeun diacuk di baju, pamajikan ge di baju. Nah, istrimu berpakaian, kamu juga berpakaian. Nah, gitu ya. Unggal usik,
Wala tadribil wajha sarta poma ulah neungeul kana rarai istri. Wala tuqabbih tidak boleh menjelek-jelekannya. Ulah boga pamajikan teh euy. Bla bla bla. Pamajikan urang mah. Bla 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 bla. Padahal dari jutaan wanita yang memilih dia cuman istri. Gitunya. Dan dari sejutaan laki-laki yang dipilih adalah dia yang mengeluh kepada istrinya. Berarti kita selama ini bukan kurang, tapi kurang bersyukur. Gitu ya. Sebab banyak jomblo-jomblo berkeliaran, gitu ya. Yang oleh Allah belum diberi kesempatan untuk memiliki pasangan. Nah, artinya sejelek-jeleknya pasangan wala tuqabbih, jangan dijelek-jelekan. Nah, dina buku Ustadz UU Allahu Yarham didinya diuningakeun aya carita, tapi ieu mah gambaran istri anu nyumputkeun kaawonan suami. Janten suami nate berasal dari keluarga yang miskin, tidak punya pekerjaan, nikah ka istri anu beunghar. Nah, hiji waktos istri nate uih ka bumi ibu ramana nu beunghar. Nah, gitunya. Teras weh si istri nate nalika dek tuang nya kadon milarian kacang ka dapur. Nya weh naros si mantu nate kanu jadi mertua. Pak, kamana si Neng? Cenah. Itu cenah keur di dapur milarian kacang. Bosen dahar daging jeung sangu. Padahal sahari-harina dahar teh jeung kacang hungkul. Eta ge mun aya, mun teu aya saum. Teras nguping kitu si mertua teh nangkep nu jadi minantuna. Jang nuhun, ujang teh geus nganapkahan si Neng nepikeun ka leuwih daging jeung sangu ge bosen. Nah, padahal bujeng-bujeng dagingnya nu aya gep kurupuk. Sim kuring baheula di pasantren mun boga kahayang meserna teh kurupuk Palembang. Nu seueur Pak, baheula mah mung sabaraha 12.000 sabulaneun. Hayang meuli kitab teh. Roiko ditinyuh ku cai panas. Nah, gitunya luar biasa. Rasa ayam, rasa mie unggal usik gitunya. Teras saparantosna uih tangtos suami na teh ngaraos reueus. Nangkep nu jadi bojona sarta curik. Maratan langitnya Pak, ngoceak maratan jagat. Nganuhunkeun sudah menutupi aib kekurangan suami. Makanya diantawis salah sahoyosna nusuz teh kan aya sababaraha tahapannya Pak. Nu kahiji dinasehati. Anu kadua dipisahkeun tempat tidur. Gitunya pisah ranjang. Nu katilu diteungeu tapi goiro mubari, pukulan yang tanpa ada bekas. Nah, gitunya. Tapi saur Allah dina ayat eta poma ulah dipisahkeun. Maksudna ulah dikaluarkeun ti imah.
sok sanaos bertentangan sareng adat Sundanya. Lamun aya masalah teh dianterkeun heula. Padahal dina Quran mah saena saribut-ributna sapanas-panasna kudu cicing di imah. Kenapa? Sebab perempuan itu dominan lisannya, dominan perasaannya. Kalau didengar oleh ayah dan ibunya, didengar oleh kakak adiknya, didengar oleh tetangganya, apa yang terjadi di rumahnya, maka masalah bukan selesai, justru bertambah parah, bertambah runyam. Nah, gitu ya. Terakhir, Pak, wala tahjur illa fil bait. Serta tidak memboikot selain di rumah. Gitunya. Pabaeud-baeud. Nah, bapak mawa kopi. Nah, hiji mawa jejer, muka panto kumaha. Nah, ngageroan si Neng, si ibu keur ngambek. Nah, gitunya. Tah, minimal ai di imah duanana mah gitunya manggil istri gitu. Neng, punten pangbukakeun. Padahal keur ngambek. Nah, gitunya minimal ada lagi komunikasi. Nah, kalau dipisah takutnya malah tambah runyam. Tadi kewajiban, teras keutamaan nafkah suami luar biasa. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Hiji dinar nu ku anjeun diimpakeun di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah sarta hiji dinar anu dianggo pikeun merdekakeun hamba sahaya, wa dinarun sarta sadinar tasodaqta bihi ala miskin anu disodakohkeun ka jalma-jalma miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik dibandingkeun ku sadinar nu diimpakkeun ka kulawarga, a'dhamuha ajron maka pahalana langkung ageung. Alladzi anfaqtahu ala ahlika dibandingkan gitunya dari yang tadi. Jadi amal pahala sodakoh ka kulawarga langkung ageng tibatan kanusa sanes. Janten kautamaan nyodakohkeun harta yang paling dicintai, kan ayanya kautamaanna menginfakkan harta yang paling dicintai apabila keluarga inti sudah tercukupi atau minimal mereka sudah paham dan siap dengan keputusan kita. Seperti Abu Bakar nyodakohkeun sadaya hartana dina perang Tabuk. Sadaya, Pak. HP kaluarkeun. Motor, mobil, bumi kaluarkeun. Nah, apa yang kamu sisakan? Allahu wa Rasul. Allah jeung Rasul. Nah. Salajengna innaka latunfiqo nafaqatan, sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah harta tabtagi biha wajhallah iwalti ngaharepkeun melihat wajah Allah pada hari kiamat, illa ujirta alaiha, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, hatta ma taj'alu pi imro'atika, sampai makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Janten poma sing emut nalika urang kaluar ti bumi masing-masing bade milarian nafkah teh kedah diniatkeun wajhallah, miharep ningal wajah Allah. Karena Allah insya Allah ujirta dipasihan ganjaran.
ulah keluar ti imah teh amek-amekan, jebras-jebris. Bari nutup panto satarikna gitunya. Harus benar-benar diniatkan karena Allah. Terasa lajengna ma'at amta nafsaka, harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu, pahuwalaka sodakoh, maka dinilai sebagai sedekah untukmu. Wa ma'at amta waladaka pahuwalaka sodakoh, begitu pula makanan yang engkau beri pada anakmu itu pun dinilai sedekah. Wa ma at'amta zaujataka fahuwa laka sedekah. Begitu juga makanan yang engkau beri pada istrimu itu pun bernilai sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sedekah. Bahkan makanan yang engkau beri pada pembantumu itu juga termasuk sedekah, termasuk sedekah. Nah, Bapak selama ini merasa gitunya masihan kasih ibu teh sedekah. Nah, gitunya kamu rangkali sing emut eta teh sedekah. Nah, maka dengan hadis ini menjadi tenaga kita semakin semangat, bukan menambah istri, semangat dalam mencari nafkah. Tidak boleh malas-malasan, tidak boleh berpangku tangan, sebab perjuangan ikhtiar kita, keringat kita semuanya akan bernilai sedekah. Terasa lajengna ma min yaumin yusbihul ibadu fihi, tidaklah para hamba gitu ya berpagi hari di dalamnya illa malakani yanzilani, melainkan ada dua malaikat yang turun. Nah, lamun sare keneh kumaha Pak? Mau turunnya. Makanya kata Nabi, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku pada waktu paginya. Sebab di sana ada dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, nya weh salah sayosna teh ngadoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berilah ganti kepada orang yang senang berinfak. Wa yaqulul akharu, sarta nusanesnanya rios berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berilah kebangkrutan kepada orang yang pelit, orang yang cap jahe meregehese buntut kasira. Nah gitunya kumaha Ustad abi mah da kerjana malam aya malaikatna. Insya Allah atau ayat. Nah, kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri meliputi tempat tinggal, teu disebatkeun naha milik, sewa, nyicil, permit, atanapi naon bae. Yang penting ada tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan makan dan minum, bade meser, ngadamel, bebas. 3, pakaian. Di samping itu ada hajat lainnya yang tidak bisa diabaikan, seperti nafkah pada istri agar ia bisa menuntut ilmu. Nah, pasihan waktos si ibu teh ngaos, aktif di organisasi, gitunya. Pasihan waktos. Lah rapat we jeung rapat, ngaji we jeung ngaji. Nah gitunya. Ai hayangna naon atuh dugem. Nah gitu ya. Berikan kesempatan istri untuk menuntut ilmu. Nafkah untuk berobat, membeli mebel dan perabot rumah tangga
juga nafkah untuk pembantu dan pengasuh anak. Walaupun yang poin terakhir itu diserahkan kepada kesepakatan masing-masing. Lajeng kumaha lamun suami teh pedit. Nah, maka aya kejadian di zaman Rasul nyaeta sahabiah Nabi namina Hindun bint Utbah. Curhat ka Nabi rehna Abu Sufyan teh pelit. Duka nguseup wae. Duka bageur ka batur ari ka kulawarga koret. Dia tidak memberi untukku dan anak-anakku nafkah yang mencukupi kecuali jika aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya. Artos nama seueur. Nah, tapi tara mere. Nah, di sini perlu ada keterbukaan soal keuangan. Dari mana uang berasal? Berapa yang didapat? Kemana saja dibelanjakan? Uang diserahkan kepada istri semuanya tidak wajib. Tapi yang penting adalah keterbukaan. Tidak boleh ada lagi yang disembunyikan. Kalau tidak kepada suami, kepada istri, kepada siapa lagi? Nah, itu. Takutnya ada gitu ya. Ada simpanan gitu. Yang boleh simpanan itu emas dan perak. Kalau emas bahaya tuh. Maka kata Nabi, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah dari hartanya yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan kadar sepatutnya. Dek nyeuseut teh dipariksaan sakuna. Nah, apak teh gambar Patimura sadayananya. Matakna artos di luhureun Patimura mah istri hungkul. Margi nu Patimura mah jang pamegat gitunya. Teras kumaha pami suami tidak memberi nafkah. An Abdillah ibni Amrin qala Rasulullah SAW kafa bil mar'i isman. Seseorang cukup dikatakan berdosa an yudayya may yaqutu, jika ia melalaikan orang yang ia wajib beri nafkah. Dosa. Nah, gitunya. Dosa kalau tidak memberi nafkah. Dalam konteks hukum Indonesia, di dalam undang-undang perkawinan, nah, maka istri dapat mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan. Nah, dalam undang-undang perkawinan pasal 34, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Tapi bukan gugatan cerai. Tapi yang dimaksud gugatan nafkah. Jadi istri ingin suaminya diingatkan oleh negara gitu. Nah, tapi bila gitu-gitu saja, maka melalaikan tanggungan, tidak memberi nafkah, itu masuk kepada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Setiap orang yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Nah, jadi kalau ada suami yang tidak menafkahi istrinya, maka bisa dipidana 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta. Nah, atau memakai undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Gitu ya. Nah, ini karena di Indonesia sudah diwadahi oleh
undang-undang perkawinan. Tetapi yang paling baik adalah dengan musyawarah. Sebab 97% perempuan yang melakukan gugatan kepada suaminya berasal dari istri-istri yang mapan secara ekonomi. Nah, justru faktanya seperti itu. Sedikit sekali perempuan atau istri-istri yang mengajukan gugatan karena ekonomi. Nah, gitu ya. Jadi tetap harus dibicarakan. Artinya beda pendapat itu biasa. Nah, itu ketika beda pendapatan, nah itu bahaya. Maka kesimpulannya dari pembahasan hadis kelima ini, yang pertama, setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan, baik pahala maupun dosa. Nah, baik amalnya tidak sesuai dengan yang diniatkan, atau tidak tahu, atau berbeda dengan apa yang ia ucapkan, gitu ya, atau yang lainnya. Kemudian hendaknya senantiasa memperhatikan, melihat, menilai berdasarkan yang zahir. Sebab kita meyakini bahwa Allah Maha melihat. Gitu ya. Yang ketiga, sedekah terbaik adalah sisa dari tanggungan. Khairus shadaqati an dhahri ginan. Sebaik-baik sedekah adalah sisa dari tanggungan. Ya, kecuali istri kita, anak-anak kita memang sudah cukup atau ikhlas menerima bila harta tersebut diberikan kepada yang lain. Keempat, kewajiban suami kepada istri adalah menafkahi dalam urusan primer. Nah, yang tadi apa? Bila suami pelit, maka boleh mengambil tanpa izin sekeperluan. Bila suami tidak menafkahi, maka termasuk kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Untuk itu, kita sebagai ayah harus menyiapkan anak laki-laki kita itu bisa mencari nafkah. Cik, ajarkan anak kita sedekah, ajarkan anak kita berdagang. Sedekah atau berdagang? Sedekah output atau input? Sedekah pengeluaran. Nah, kalau berdagang pemasukan. Nah, jadi justru yang paling baik itu ajarkan dulu anak berdagang. Ajarkan dulu anak menghasilkan uang. Nah, kalau sudah punya uang, dia bisa sedekah. Nah, dia bisa sedekah. Kan man kana waliya yatiman, bila ada seseorang menjadi wali anak yatim, falyatajir lahu, maka harta tersebut harus digolangkeun. Jangan sampai hartanya dimakan oleh zakat. Nah, lamun disodakohkeun kumaha? Seep. Nah, artinya harus diajarkan juga cara menghasilkan uang. Sebab hari ini, Pak, banyak orang tua yang lebih mengutamakan balighnya daripada akilnya. Nah, misalkan jang fokus sekolah, teu kudu mikiran duit, teu kudu nyeseh, teu kudu masak, sok weh sakola cing balik. Setelah sakola teu bisa neangan duit, teu bisa nyeseh, teu bisa masak.
lulus mah lulus, pinter. Dia bisa menyelesaikan masalah, tapi masalah matematika, masalah IPA, dan masalah-masalah keilmuan. Tapi fakta di kehidupan, mereka tidak. Kenapa sekarang terjadi kasus mahasiswa bunuh diri? Sebab mereka tidak siap menerima fakta kehidupan di lapangan. Kan di antara surat wasiat teh, maaf, saya tidak kuat. Artinya dia punya masalah, tapi tidak mampu menyelesaikan masalah. Gitu ya Pak. Nah, jadi luar biasa ya. Islam itu tidak mengenal konsep remaja. Bahkan dulu Indonesia juga tidak ada istilah remaja. Yang ada adalah pemuda. Sumpah Pemudanya dan lain sebagainya. Remaja itu baru sekarang. Nah, gitu ya. Artinya generasi Islam itu disiapkan memang untuk dewasa. Dulu ada kasus seorang anak usia 11 tahun memperkosa anak kecil lagi dan tidak dapat dihukum karena masih anak kecil. Bagaimana bisa disebut anak kecil manakala ia bisa ereksi, bisa memancarkan air mani, bisa menghamili anak orang? Apakah dia pantas disebut anak kecil? Nah, gitu ya. Artinya Islam itu simpel, hanya akil atau baligh. Nah, maka dalam isu nafkah ini, di antara ciri seorang laki-laki siap untuk menikah adalah di antaranya dia sudah bisa menghadirkan mahar dan nafkah. Nah, artinya anak laki-laki kita harus diajarkan. Harus diajarkan bagaimana cara menghasilkan uang, cara mengelola uang. Karena banyak sekarang suami muda yang tidak tahu cara menghasilkan uang, dalam tanda kutip, tidak bisa mengatur waktu, ya, tidak bisa memecahkan masalah, sehingga dikit-dikit cerai dikit, gitu ya. Ada masalah sedikit, cerai, gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka hadirin ikhwati iman rahimakumullah, semoga kita semua diberikan kekuatan dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mugia naon anu didugikeun aya guna sareng manfaatna, hapunten kasuhun tina samudaya kalepatan. Rupina sakitu anu tiasa kapihatur, akhirul kalam Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.